Budak awewe nu ngaranna Suci bakal jadi murid anyar di SMA Kahuripan. Suci pindah teh lantaran bapana ngalih tugas ka kota Bekasi. Poe kahiji Suci jadi murid anyar di SMA Kahuripan, sagalana lancar. Loba murid di kelas hayang silaturahmi jeung Suci. Unggal poe-poe Suci indit ka sakola kawas murid biasa. Tapi hiji waktu aya sababaraha babaturan di kelasna teuresepen ka Suci di kelas ieu. Isuk-isuk langit katingali endah. Gumpalan-gumpalan bodas di langit ngajadikeun langit beuki istimewa. Isuk-isuk ieu aya budak awewe umurna kira-kira 15 tahun. Ngaranna Suci, anu kakara nincak sakola anyar. Pindah sakola teh lantaran Bapak Suci kakara ditugaskeun di kota ieu. Suci ngalengkah lalaunan ka lorong sakola anu ngahubungkeun gedong jeung kelas. Sakola anu ayeuna jadi tempat diajar Suci nyaeta sakola favorit di kota anyarna, SMA Kahuripan. Lengkahna mawa Suci ka rohangan sakola anu ditandaan ruang administratif. Lengkahna pondok, Suci nyepang gagang panto mukakeunana. Pas Suci mukakeun panto, katembong aya guru awewe hareupeunana anu ngagotong hiji folder. Mane murid anyar, Neng? Nuhun, Bu. Saha namina, Neng? Suci, Bu. Abdi hoyong naros di mana kelasna? Keleresan. Abdi wali kelasna. Hayu atuh. Suci lempang nuturkeun lengkah bulia. Ngaliwat kelas jeung kelas, salian ti eta, manehna oge ngaliwatan kebon sakola anu aya di sisi lapang. Teu lila, bulia eureum hareupeun kelas. Wilujeng enjing sadayana. Enjing, Bu. Tempangkeun aya murid anyar. Mudah-mudahan tiasa silaturahmi jeung sadayananya. Sok Suci wawanungan heula. Tepangkeun nami Aki Suci asal abdi di Jakarta. Mudah-mudahan urang tiasa janten babaturan anu hade nya. Neng, linggi gigireun nya. Ibu bade keluarnya, margi aya kaperyogian. Nuhun, Bu. Hatur nuhun. Nya. Tepangkeun nyiapin untuk bapaknya. Abdi linggi di meja tukangan maneh. Abdi salsa, benjurnya Kang. Abdi Zahra jeung Tepang Suci. Hai, Abdi Liza, Ardioka jeung Zahra, Wilujeng. Hai, Wilujeng Setang, Abdi Bila Jungjaran Abdi yang sudah cetak Abdi, iya Susan, iya Vira. Hai. Ada barudak nami Abdi Olik, kurang paling ganteng di sekolah dia. Mana percaya teuing? Asep pisan atuh Abdi mah. Mohon Suci, memberikan Abdi Olik, segala yang nama Oat, namanya Rahman, nama Hasan, mana Aden, ada di Deui, namanya Ujang, jadi guru. Mana yang beres ngobrol hari jalma, dan ayo nyari segitu. Wilujeng tepang sadayana. Abdi pada di waktu kamu ngapal kenali sadayana. Kumaha wae Suci? A few moments later. Orang di tidak ada amal grup kubulia, kanggo ngabahas film. Bobokna ditampukan atau dipilih sorangan? Ker ditanyakan, Cukup metode kan sama Nadil. nya bulia oge cenah bakal diputuskeun grup jeung film, mana bakal diturusan. Kumaha diskusi filmna? Sartena orang bakal masih maneh, patarasan lajang orang bakal ngajawab nurutan film. Nya aku biasa rame itu. Rasa
kan tos masinan rombongan aja. Untuk seleksi, abdi itu kelas sabar wae, selalu terang kuliah ayat tamu. Saha sareng maneh di grup abdi. Abdi hoyong sareng maneh Vira. Kami yang sayang mani oge, ini sering oge. Mohon ngantosan. Sanggeus sababaraha menit nungguan informasi ti guru, si Aden nuker nyekel HP langsung ngomong ka babaturan sakelas yen rombongan teh geus dikirim ku guru. Murid kelas 12C langsung mariksa HP-na pikeun ningali ngaran grup nu mana. Dadayana tos gaduh grup. Suci lebih ka grup urang. Alhamdulillah abdi saged jeung maneh. Bagi abdi teu kenal pisan ka maranehna. Tah, gitu mah mana kudu kenal deket. Olik jeung Ujang di mana ya? Olik anu ngagoleh dina kursi, si Ujang anu di harapan Olik. Maneh sakelompok jeung saha? Abdi sakelompok jeung Anggi, Liza, Hasan jeung Aden. Kuliah di kerjaan teh rombongan. Nya emang tim susah. Vira jeung dia teh seolah-olah geus jadi geng. Lamun geus ngomong teu neangan masalah jeung maranehna. Nya coba minta ngobrol teu salah. Wah, kada pesannya. Nya atuh tuh urang ngerjain PR nya. Ujang, jangan ada salah. Olik ulah sare teuing guru atuh budak. Nya Ulah nanya. Sampai kami mikir di mana? pakai HP abdi sama dengan bukanya. Duh, Gusti Robi Olik. Oh, nah tuh, abdi bade sare pisan. Sare ke jalan teh maneh. Bila Vira jeung Susan keur ngobrol babarengan di koridor hareupeun kelasna, nyaritakeun Suci nu anyar datang ka sakola ieu. Mulai ti Susan nu baheula aya rasa ka Ujang, tapi manehna ngarasa sirik kana kadeketan Ujang jeung Suci waktu ngerjakeun tugas diskusi film. Kunaon maneh teh cicing wae. Ningali ti esuk teh beungeutna geus pisan. Terus ningali abdi ngewa pisan. Naha maneh terang eta budak anyar. Geus karek bak sabaraha sakola di dieu geus akrab pisan jeung kalasna. Da sok ngawangu jeung Ujang. Oh, berarti maneh sirik Susan. Kumaha teh sirik? Bayangkeun lalaki nu dipika cinta keur deket jeung batur. Nya, kuring teresep oge ka budak anyar. Nya kumaha upami urang angkat manehna ti dieu. Teu ngarang-ngarang Susan. Idi alusan kumaha urang mainkan ngeprank ka manehna supados. Manehna terang kumaha eta. Dia. Bisa tuh ngerewas kencos. Oh, ampura. Jangan kumaha upami ya Susan. Nuhun teraskeun Ujang mau kadini kana kalukuan urang. Yakin san. Kumaha upami urang maneh henteu suka anjeun. Geus sabodo. Susan. Teu naon bila tututan wae. Susan. Naon sih budak maneh pulang. Pulang manehna karena ada lagi teh kudu disimpan di kantongnya Suci. Hayu dulur, abdi rek ngumpulkeun duitnya. Aduh, naha maneh naroskeun saantos istirahat wae. Mana cek urang mah teu boga jajan. Heuh cicing, maneh kahulurna dina tunggakan tunai di kas ieu. Teu ah, abdi mah rek mayar kontan. Dompet abdi leungit. Coba teangan deui saha nu nyawa meureun bisa lesot.
Ya, terus digolarian tapi kayak kene. Kali bener mau dompet, simpel 5. Sumpah, abdi bener-bener mau dompet. Mohon parios kantong hiji-hiji. Ayah, tetelan dompet Anggi di canak suci. Hante, abdi kan nyandak barang Anggi. Sada dengan teh eta, abdi tadi keluar sarnia. Hanya agak suci jeung abdi di hari tadi taman. Lu disebut maling mah tengahku. Kayak nanti ujung-ujung anak gitu. Nya, bener. Sebaliknya. Kenyataan anak dompetna ya dina kantongna. Nah, oleh ngabela marenehna. Nah, sih nah akan dari suka ke kami. Nya ditilik tina dompetna, maneh geus siga pisan. Teu kudu nuduh acak-acakan euy. Nah, aya bukti anu tiasa nuduh kuring jeung babaturan kuring. Ah ya. Rahman, pas aya naon jang? Itu aya nu ganggu babaturan urang. Maksudnya naon jang? Ayo atuh. Ayo. Kenying ti mana eta video ka tukang kunaon nuduhan ka urang? Kuring boga yang jalan ningali kalakuan goreng maneh. Saha sih? Ujang. Naon maneh kitu kawas budak leutik? Nya, alasan tadi maneh Rama ka Suci. Keterang ya mah Kang. Jang, Susan timburu ka maneh. Lantaran Susan resep ka maneh. Susan timburu ka maneh lantaran caket keur gawe kalompok. Lah, nah cemburu barina oge eta gawe kelompok, eta normal. Salaku tambahan anjeun duaan teu aya hubunganna. Heh, mana mau pernah terang? Mana oge olik? Mana meni leres-leres terang kumaha jalma? Mohon Susan, ributnya tong diteruskeun deui. Nu penting mah dompet atas kapundak abdi, tiasa merkotan. Heeh, urang mah babaturan. Suci age tos lami di kelas abdi. Data asing oge. Tah, hayu urang silaturahmi jeung raha wae ayo urang pikahoyong. Misal, upami aya masalah jeung eta jalma, urang tiara ngabasna sae supados henteu nyebabkeun fitnah sapertos kieu. Suci, abdi minta hampura. Hampunten atos jauh teuing sareng maneh. Terus Susan, abdi ngahampura. Tah, gitu. Urang babaturan salaminan. Ih, aneh. Kuring nganukur ngadukung Susan, ayeuna kuring ngadukung hal-hal anu langkung sae sapertos kieu. Salah gitu. Lagi gitu, abdi mah hayong ngiring ngagosip. Mohon sakadep deui aya Pak Guru, linggih di bangku-bangku maneh sadayana. Ujang, Ya, ibu badai keluar ya. Tadi aya papa kemudian. Biarkanlah mana olik? untuk mencoba